Allah tengah hadiran kuring seberapa orang Allah musahidi nyaksian kuring Allah mutalimun alaya Allah tertinggalikeun kuring sebut Allah pokoknya kita naon nyebut lisan nyebut Allah aya sirrul asma dina kitab Syahrul Muhyi mun lisan ila nyebut Allah nyebut asma Allah bari ikhlas rek ya majid rek ya latif rek ya jabar nawe asma Allah sud ya Allah kan aya sirrul asma naon sirrul asma Allah nurunkeun nur Allah kana hate jalma nu nyebut asma Allah Robi ini mabdu'ul pantasnya Allah pada kapan lisan nyebut Allah mengadrakeun urang ningali kana lapat Allah heula mimitina eta ge asal Allah kitu kan benar Allah geus ngarti mah Allah jadi mustaqina ilahun ari ilahun teh makhluk taat kana penciptaan Allah nu alus nu goreng anu jangkung nu penek ieu makhluk kafir keur taat kana penciptaan Allah nurutkeun pengaturan Allah kana penguasaan Allah ilahun kuring keur kieu ge teh turut ka Allah jeung Allah dikodo mungrom zikir sia ka nyerangan dina jam sakitu saha bisa larangan pawajikan kenalan beda ulah tapi ya naik wayahna di jam 3 ka subuh bagian hormat sok aya hormat kan kalau sare kabeh caan-caan nanti ulah hormat asar ada mah di sini tuh harekatan atau orang kiai sok aya kan komentar mah anu curhat betul kan kayak mungkin fatwa ya cenah kieu ulah hormat batu betul kira kuai urang jam 3 akan budak salat tafakkur Allah areman kamar cocokan cepit sabut Allah belah kitu kan jauh-jauh Allah mujalan nabi kahor nah itu tuluy muka opat dianjuk daun itu sakit kannya ke anu salapan pertanyaan tadi ke proses ajinan pertanyaan salapan mana tanyakan tadi kurang buatan mun bisa ngajawab salapan al arif billah mau kerjakan pertanyaan mesti pikiran dulu sakitu adalah wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.